Bismillahirrahmanirrahim. Irsyadul Ibad halaman salapan genep. Wasyaikhan delapan dihanap. Qala al-musannif rahimahullah wasyaikhani sareng ngaluarkeun dua guru. Ya nisa al-mu'minat, perempuan-perempuan anu beriman. La tahkiranna, ulah ngahinakeun nyaan anjeun jarotan. Wala tahkiranna ulah ngahinakeun nyaan saha jarotun, hiji tatangga li jarotiha ka tatanggana hiji jarot. Walau naon bedanya? Walau parsana syatin Pak kok Pak apa kata? Ceker. Walau parsana syatin sanajan kalawan ceker doma. Jadi bentuk tuh kahinaan teh, bentuk ngahinakeun teh. Wal Baihaqi sareng ngaluarkeun Imam Al Baihaqi haddul jawari ari batasanna tatangga, nu kumaha disebutkeun tatangga teh. Tatangga teh saha wae tatangga teh nu digigireun urang teh. Nah aya riwayat Imam Al Baihaqi batasan anu disebutkeun tatangga eta 40 daron. 40 imah. Berarti lamun opat jihad ka hareup 10, ka tukang 10, ka kencah 10, ka tuh 10. 40 berarti. Waruya sareng diriwayatkeun naon anna sabab tilai Yakub sanyana sabab dicobana Nabi Yakub bibnihi kalawan putrana Nabi Yakub Yusuf nyaeta Nabi Yusuf alaihi wasallam eta annahu sanyana Nabi Yakub eta ijtamaha ngariung ieu Nabi Yakub huwa tegasna Nabi Yakub wa ibnuhu sareng putrana Nabi Yakub ala ukli jamalin musawwan natepan kana nuang onta anu dipasak keur mayor diriwayatkeun aya hiji riwayat. Jadi sabab Nabi Yakub dicoba ku Allah dengan Nabi Yusuf ayeuna pisah jeung Nabi Yakub. Nah sebab musababna ijtama ngariu bala kecerakan lamun cek bahasa urang meureun. Anak incu mayor onta ieu mah. Mayor doma, mayor onta. Mata kula sok ngaku beunghar di urang mah tetara aya anu bencit onta di urang mah. Wahuma bari ari Nabi Yakub sareng putra-putrana eta yadhakani gembira sareuri duanana. Wa kana jeung kabuktosan eta tetep lahum pikeun sadayana sahajarin tatangga yatimun anu yatim. Aipet di antara tatangga teh aya tatangga anu yatim pasama terus ngameuan ieu tatangga rihahu kana ambeuna eta jamal musawwa onta anu dipasang. Sengit kabuli cenah ieu. Wastaha jeung mikahayang ieu jarun tatangga hu kana ieu jamalun musawwa. Wa baka jeung ceurik ieu yatim. Wa bakat jeung ceurik oge saha jiddatun. Ninikna lahu milik si yatim ajujun anu geus kolot libuka ihi karena ceurik incuna. Naon atuh ucu mana teh ceurik wae tuh. Oh yang ieu cenah yang kabuli yang sate onta gitu ieu.
wa bainahuma jeung etep antara duanana jidarun ari dingding wala ilma bari teu apaleun daya pengetahuan eta maujud ingda Yakub sandingan Nabi Yakub wa abnihi sareng putrana da kahalangan ku dingding teh bari jeung teu apaleun pa ukiba maka dipasihan akibat saha Yakubu Nabi Yakub bil bukai kalawan nangis asapan karena sedih nalangsa ala Yusufa karena ditinggalkeun ku Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yakub dipasihan balai ku Allah ngajadikeun ceurik anjeunna ka tatanggana kan ini si yatim tapi kan kaceng ceurik yang ceurikan incuna. Da hayang pasakan teh bade jeung Nabi Yakub teu apal teh anger dibere dampak ku Allah. Nabi Yakub nangis tuh kalengiteun Nabi Yakub tuh ilaan salat tuh nepi kayen ngalir wabiadot jeung bening naon ainahu tuh dua socana Nabi Yakub minal huzni tuh tina rasa sedihna dina hiji riwayat mah tepikeun katapakan tuh jadi aliran cisoca Nabi Yakub anu aya tuh dina socana teh tepikeun kahanapna teh aya tapakan. Palamma alima mangka tatkala apaleun Nabi Yakub bidzalika kana itu ceurik ninina ceurik tatanggana wa abnuhu bidzalika kalau ceurik tatanggana kana mangka kabuktian duh ieu Nabi Yakub baqiyata hayatihi dina sisa kehidupan Nabi Yakub eta ya'muru marentah ieu Nabi Yakub munadian kana anu ngagero yunadi anu ngagero ieu munadi ala suthihi di lotengna Nabi Yakub ti harita Nabi Yakub marentahkeun ka tukang ngagorowok tuh lamun urang make sapeker meureun titah ngagorowok di luhur lotengna kumaha ngagorowokna ala man kana muftiran paliyatagadda ingda ali Yakub ala perhatian peringatan dianjurkeun ka man kana man ari saja mah eta kana anu kabuktian isi jama eta muftiron anu rek buka atanapi anu teu puasa paliyatagodda mangka hayu mararakan ieu si man ingda ali Yakub sandingan keluarga Yakub dugikeun ka kitu tah palamma alima Allahumma hasin akhlaqana Allahumma ya Allah hasin muga ngaluskeun dampal Gusti akhlaqana kana pirang-pirang akhlak abdi sadaya wa wasi' sareng muga ngajembarkeun Gusti arzaqana kana pirang-pirang rezeki abdi sadaya tuh ngan lamun kejembar nya kudu kitu lamun bisa mah tuh celengkeung teh unggal magrib teh rek buka puasa ka dieu tuh geus disiapkeun ai urang mah kudu nyeun acara heula pan urang mah aya teh ngonang mah tuh wakina sareng muga ngaraksa Gustina ka abdi sadaya adzabaka tina siksa Gusti yaumatum asu dina poe ngabangkitkeun dampal Gusti ibadah ka pirang-pirang hamba Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin wa ruya an Abdullah bin al Mubarak wallahu a'lam.